berzanji urang sering ngabingikeun kalimat anu sering dibuih-buih urang sadayana anu kalimatna kaunggalna wa usolli wa usallimu ala nuril mawsufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Apa ibu eta? Wa usolli wa usallimu ala nuril mawsufi bit taqaddumi wal awwaliyah sallallahu alaihi al-muntakil fil quraril karimati wal jibal sallallahu alaihi wa cenah atos teh wa usolli abdi ngoskeun sholawat wa usallimu abdi ngoskeun salam ala nur kaneng nur kanu tenon kana cahaya ala nur kana cahaya al mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Eta cahaya teh disipatan bit taqaddumi wal awwaliyah kalawan sifat-sifat tos dipayun. Janten Kangjeng Rasul teh disebut teh nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Mawi Kangjeng Rasul mah lamun teh mah ngabenten cahayana abdi cahayana ibu cahayana cahaya bulan sareng cahaya matahari eta teh lamun dibanding sareng cahaya Kangjeng Rasul langkung agung cahayana Kangjeng Rasul. Nawi Kangjeng Rasul mah moal tiasa upami sadidinten Kangjeng Rasul dilindungin ku matahari. Eta Kangjeng Rasul. Eta hadis eta kalimat maqalah di Syekh Barzanji wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi taqaddumi wal awwaliyah. Aya jami nu teu percanten, aya jami nu percanten. Jami-jami urang mah Ahlus Sunnah wal Jamaah mah kadah percanten bahwa dina sapali hadis junjungan menyakeun laula ka lamma khalaqul aflah. Mun teu aya mah anjeun Muhammad, mun teu mah anjeun Muhammad, mun teu mah teu anjeun Muhammad, aya anjeun Muhammad sallallahu teh. Lamma khalaqul aflah kami menciptakeun makhluk sareng Allah teh. Lamma khalaqul aflah janten urang sadayana diciptakeun teh tina nur Muhammad. Sayadana sareng urang sadayana apa? Moal aya aras lamun aya nur Muhammad, moal aya qalam lamun aya nur Muhammad, moal aya lauh lamun aya nur Muhammad, moal aya malaikat lamun aya nur Muhammad, moal aya bulan lamun aya nur Muhammad, moal aya matahari lamun aya nur Muhammad, moal aya dunya lamun aya nur Muhammad, moal aya urang mun teu aya nur Muhammad. Janten urang teh asana mah teu aya upami teu aya nur